Ikut ya. Yuk. Ayah, Depan ye. Wajib yuk. mohon mangga. Amplop. Amplop. Oh. Bukan no, bukan kerol sekarang. Itu nyampe ya. Mangga. Dulu. Pada kalau batu. Oh iya. Iya, Papa. Dua, iya ya amplop di emen. Dua, Ya, enak nah. iya amplop di emen. Saha? Semen? Ya, Amplop naon ya? Oh, iya masih haji gejol atuh kita surat tugas jadi hansip. jangan sih. Sama. Ya orang bikin lah kasih haji lah. Ya besok jadi hansip, sungkur jadi hansip, kalau jadi tentara. Ya kayak abi kasih haji lah. Nyasa digerakkan cek Ya. salah. Sih kayak yang lain kita bikin kurang. Kayaknya kayak masih haji ya mah urgensi jelema teh. Ya teh, kamet teh di mana wae ngasabel. Alhamdulillah sehat. Syukur met saya sehat mah. Kopi met. Alhamdulillah. Ngajakeun cenah ka bagian rona, aya suratna eta teh. Perintah. Terus men surat ka urang. Iya, kan kasih haji. Tadi ka urangkeun. Iya, cerita teh. Kasih haji jul. Nah, Teh liar nah liur. Bisa bikin kasih jul saya teh mencari itu. Geus urang kasih gede nya, kasih haji heula. Adik. Ya, yuk. Wah, segar tinggal bikin surat kasih haji ya mah. Mandi heula tadi, bagi haji dibikin mandi heula. Itulah, salin lah. Alah, maju balik euy. Kabar iya surat heula kasih haji surat ronda. Kota yang dibikin. Wah. Di mana suratnya? Oh iya. Oh nu rame ya. Sinetron deui mah film teh. Tah, ya rada rame gini ya. Waalaikumsalam. Ini bumi pagi. Oh, aya sok mangga kalabat. Assalamualaikum. Jul. Naon Punten pagi Duh, kaganggu. Penting. Iya. Itu aya surat TRT di tengah ronda ji. Surat naon Surat ronda. Anu kudu karona? Nya haji, mata ke dikahajikeun ge. Embung rek mayar we titipkeun biasa ge. Keur beurang teh si Kemet. Rek mikeun cenah jauh ka imah saya. Heeh. Misalkan teh saya meureun ronda Terus ira we kahajikeun atuh. tinggali haji jadwal haji ayeuna. Mere duit we. Udah teu bisa kitu ji. Aya nama peraturan beda deui cenah cek RT ge tadi saya sore nanti ke RT heula. Saha RT-na sok dieu we lah ieu Jul. Ji ngeuna atuh menang tung deui. Sok kumaha ieu teh? Ieu teh aya ieu ji. Aya laporan ji ieu teh. Heeh. TRT yang ka haji. Terus Ya haji teh kadang ngaronda. lamun misalkan haji embung keukeuh naon tah? Yang haji pelanggaranana. Teu bisa kitu ji anu peraturan anyar ji. Naon peraturanana eta teh? Mun haji teu bisa mengikuti peraturan Heeh. bakal dicoret haji teh. Dicoret di naon tah? Coret warga kampung ieu. Alah, Sok we pilih Pak Haji, erek dicoret di warga kampung ieu apa rek ngikuti aturan ieu ti RT. mending ngarona we urang mah mun bae. Nah, ayeuna mah. Daripada urang ayeuna sok aset di dieu, Heeh. pemajikan di dieu. Heeh, tuh lebar ji. Lain masalah lebarna. Hese deui. Mata kan- Dan kakak teh ayeuna mah. Ayeuna mah kudu mengikuti Geus satulah haji rek ngarona we nya. Wayah ngajinya. Jam sabaraha ieu teh? Ayeuna ke jam 8 mulaina
Jeung saji ngaranna? Jeung si Mul. Oh, jeung si Mul. Ieu nun pisan ya Jonya. Siap. Bener jam sabaraha ieu teh? Akhirnya jam 8. Siap aja rek sarela. Jeung si Mul. Rek sarela ajinya. Sok atuh sareng istirahat aja nya. Sok. Yuk. Nuhun Jul. Siap, Ji. Ah, geninganna mah aturan geus beda, geus anyar. Daek teu daek sigana mah daripada urang anu kudu ninggalkeun kampung ieu. Mending Ronald we. Geus bae Ronald we. Ieu ah. Ngaronda urang ngaronda ngiderengu rilingan desa was Gaya jalan. Ah, pelanggaran ieu mah. Teu maka karek ngaronda ieu teh. Jika nu keur cokun atau keur ngaocok teh. Ieu naon eta teh? Jika nu keur ngaocok. No. Keur naon eta teh? Aji, Keur naon eta we? saya we keur ngalapan knalpot. Bener eta teh. Cuman teh keur ngaocok eta teh. Oh, iya knalpot atuh tos lila teu dibersihan. Berarti keur ngaocok. Oh, saya mah tos gaduliang di rumah. Oh, gitu. Iya. Oh, katingalina bieu nanti kieu. Berarti karena bangsat ini teh. Oh, sanes atuh ieu mah motor saya. Bener ieu teh. Asli. Nanti ada teh gitu Oh, mah. sip. Jaganya. Siap. Lembur teh. Siap. Oh nama Aman. kudu ngadenge lembur urang kondusif. Nah, Bener, bagus. Kak? Siap. Oke. Sip. Yuk. Ces. Jadi dia nya. Siap. Oke. Siap. Cara yang keur ngalapan knalpot. Disangka ngalocok, padahal ini semoga liang di imah. Dasar haji gejol. Sudah teh bener bangsa. Dibanding orang naon? Karek jaga ayeuna. Hah, katempuhan euy. Efek teh ngalocok eta jelema euy. Oje, kenal yang tadi dia? Bagian Rona, aduh aing mah. Tugas. Ukur wae tuh ya pemberian saya menjadi kurang tenangnya. Terus manggian dia ganti bangsa. Semua aman. Alhamdulillah kondisi. Ya coba. Heeh. Terus ninggalin naon sih? Sudah nih bangsa. Kita ngalocok. Oh, semuanya cepat. Main tamu. Ini satu yang kapas ya. Ayo, kayak panggil itu ya. Ya ayo barang atuh. Nah, yang panggil segala. Tak gitu euy. Kata mata budak euy ditepak urang. Duh, asiana euy. Pergi we geura euy. Cek urang mah naon cik? Sileungeunna teh nya teu kudu naon. Sigan ningalikeun ngalocok we. Tapi budak ieu urang tanya kondusif teh. Kondusif cenah Pak Haji cenah. Syukur we cek teh ngajaga lembur lah. Kopi sih kadang-kadang, orang beli kopi enak mah. Dia teh karep ya, mari. Kontak ke dia Oh ya mari ya, kita ngopi. beli rokok, jeung kopinya apa? Ya, oke siap. Ah, aing mah. Jeung tiris deh ya teh. Aduh, aingnya euy. Jeung tiris deh ya teh. Anjing kita ngaronda. Ya pada wae tiris ah. Lu ka mana ieu teh nya? Ah. Aya janda, euy. Geus kudu cocok ieu mah.
Anu ngontrak bener janda kontrakan teh. Dasar aja gejol. Udah salin ya. Kitu ieu mah iri satu ieu teh ya. Gila dia si Mul mana tukang kopi teh ieu teh ini tah beli kopi teh. Iya ya teh siga ka Bagdad dia teh. Geuning euy datang ya teuing Mul. Iya Jik, karena kopi nata. Tanu ieu 20.000, tanu ieu 5.000. Wah, apa wae selera Haji mah euy. Nuhun Mul euy. Iya. Ya lah Mul ya. Iya. Rokok tuh ya. Ya nuhun Jik. Sok. Nuhun diuk ieu ya. Sok lah, diuk lah. Aduh. Wah, udah bagian orang mempeuting kieu nya. Heeh. Tak kieu geuningan. Urang ieu kakara ieu peda we aturanana nyar ieu teh cenah. Yang malam Jumat batur mah ngarekepan nya. Urang mah tugas di RW. Jangan. Kebenaran aya jana mah tuh. Manu ngontrak di kontrakan urang, janda budak di ka ditu urang mah jempe nya. Aya ngasaan. Ulah geus cicing bukan dinya mah dibeda duit we, yang duitmu. Oh, mono. Eta kudu mah aya panutup mulut. Cukup teh. Nah, sakieu mah tutup mulut. Nah, teuing ku Haji mah dibeda deui tah. Sakieu bisa jempe. Jempe nya. Nah, omah. Baru jaka saha we geus pokona mah. Iya. Urusan haji jeung jana ieu mah. Bener teh. Cair pokona mah. Ya. Yang geus satu kieu nya. Kopi geus, rokok geus, haji ada kali jual ini teh nya. Sugan 3 ribu pokona mah. Iya. Oke. Yuk, Iya. kondusif Mul. Ya, siap. Sugan can sare ya. Si Maduna ya. Mul. Adi lah Mul. Siap. Manjik. Perasaan teh ngeunah euy. Bener mau bocor. Moal juga namanya. Ah, jika nama ini apa bocornya? Siap. Aman sudah lepas sekarang. Ya, siap. Moal. Kita mandi gua haji lah. Ya. Ya. Siap. Ya Mul. Pokoknya aman. Panusip ya. Ya, siap. Aman. Ya. Thank you. Salina lah. Salina lah haji ya. Si Mul sama sek enak. Aduh seger ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Assalamualaikum. Aman ya baik. Eta silang-silang kayak mah batur ada. Sanya digageun. Pak Haji. Barek naon ngewe ka dieu ih? Aman deh. Mana we teh garong. Da euy. Yang Citra lagi naon yang Citra? Pak Haji. Moal naon we kieu ka dieu? Tos tabu 2 ieu teh ih. Bila digerebeg keluarga, Aman di luar mana? da euy. Isi buka tanggi. We anu kuningan. Di sawer ku abi. Ada Citra yang naon ayeuna? Nuju kieu we mau HP. Bade naon Pak Haji ka dieu? Ada sesuatu we pokoknya Pak Haji mah ka dieu. Ya. Ayo ngobrol. Ya, sangat tasbih. Masalah eta mah gampang pokoknya mah. Serius pokoknya mah masalah eta. Gampil pisan eta mah. Beres. Aya feedback nah jeung Pak Haji ge gitu. Nya. Sami-sami kan Nya. butuhkeun. Aman pokoknya mah. Beresnya. Laras pokoknya. Ayo ningat aya. Teu aya. Terus disawer ku Pak Haji.
Siap. Kayong korek gitu. Korek. Nuhun. Itu. Keluarnya maksimalkan tadi. Rasanya Kalau mah gerak begitu Pak Haji. insya Allah moal yang Citra. Ini naon Terus sih? aman pokoknya. Udah. Tadi aing menyedekeun jelema tuh. Butuh bro, butuh bantuan. Wah, bener Pansip. Di mana? Daerah geus mulai teu aman ieu. Hayu Pansip, baru dah kayu lah. Yuk, Gas. Buru-buru gaskeun euy. Lagu adalah atuh euy. Woi, Belah mana Pansip? Eta beladinya tah. sari bang euy di luar. Sagara raneng kieu euy. Pak Haji, mana naon kieu itu Pak Haji? Kumaha ieu Pak Haji? Jangan di rumah seueur jamu Pak Haji. Teu naon. Hate dia teh. Wah, ieu kacau ya. Mah bale ieu. Ayo. Aku bener yuk. Ayo, ayo, Haji udah. Dasar Haji kecil. Udah kurang deh, hudang. Hari waktu. Wah, Alang tadi eta ya Pak aya menjaga juga bangsat. Di mana? Eta di dinya. ayo tuh yuk. Hah? Itu ayah nyumput ah. Awal kabangi ini orang mah. Aduh, kok kepangi he. Orang teh ngomong teh ieu. Naonna ieu teh? Mana bangsat teh? Ana bangsat. Aduh. Oh iya. Kadang-kadang ngirut Pak Ji, kadang-kadang dikebukan, kadang-kadang dipamerkan. Ya ampun, di mana anda dia? Kumaji nyeri ji. Nyeri deui ieu teh euy. Nah, ya kapan kana beuteung? Si sabar aya nama. Lain da nu nyeri teh ieu panon. Da beuteung mah sehat, aduh. Nya haji atuh eta masalah atuh. Tita ronda ngadon ka Imaranda. Tengarti. Ya Allah. Kumanganya. Nah, begitu ngana burtil teh atuh hal-hal teh. Geus karakter pun. Sesuai nama eta balik bubaran engko disimut. Lagi balik aja. Kalau bener ya nama. Ya, bener. Yuk. Ah, balik ngalon nanti pecih. Aduh, Aduh, kunaon anjing? digulung kan? Kusaha? Lah hidung begitu. Nah, itu sopan sih ya. Saha digulungna tuh. Ku Hansip. Khawatir. Ayo, Naon? ada itu balik ayo. Aing mah euy. Jakeun ku aing mitoha. Ini roti bakar ini. Ngarek wae. Jakeun ku aing mitoha.